kepetik atina kapentang rasana caina herang laukna beunang tepang dangu deui kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak di carios nalangsa. Urang lajengkeun deui carios nu dihaneuleum sieum ditunda di hanjuang siang. Nu paranti nyanak sareng ninggalkeun ayeuna urang lajengkeun deui urang canak tur urang jujut deui. Doa katampi pisan ku abi ayeuna mah kanggo abi terus rada longsong kabingung abi terus rada ngirangan tiasa penginten abi ngobrol terus sareng AA Ceuk eta wanoja bangun ngarasa bunga bisa patepung lawung pamprok jongok jeung si sarjang sanajan can lila nya tesabeos aing dari luang mah lain tip na bincu urang tapi luang tipa pada urang sana teh aing tiasa kenal sareng AA mangrupa ning hiji jalan kanggo aing bahagia sanaos kudu sakadar rencangan cik si sarjang seolah megatkeun bisi kadituna beuki jero dina perasaanana supaya ulah antep deui. mohon AA ku abi ge kahartos memang kaayaan AA hati-hati dina perkawis nampi seandainya abi resep ka AA syukur atuh aing ada maksud jeung tujuan AA kahartos mah memang aing rupi teu meuli wanda teu menta rupi gelis asli sanajan endahna teu kabina-bina Cik si sarjang bari ngaririk ka eta wanoja kacirina jiga nu bener-bener bunga dan nu dianti ku manehanana lalaki seperti kitu lalaki langit larangan jaga sanajan hirup teu boga tapi boga keyakinan keur masa nu bakal datang bakal bisa sapapait samaman sabagja mung sacilaka mah keur jongjon ngarobrol datang Cijajaka nu mika cinta ka eta wanoja
nu panggulana wae berobogohan we kitunya bari muncereng kasih sarjang sinis jeung siri kedah nu jadi inceranana bet aya gigireun si sarjang Makanya kan jauh lempang dunia makan mah motor si sarjang wah janjian meureun entah kaparangan we ieu mah entah janjian eta wanoja mang nemalankeun si sarjang bari ngodean sangkan ulah sieun sabab manehna ge bakal ngabela nyaeung kekebelan we atuh jadi we menang milik kuing teh si sarjang seri sinis bari nyiniran ka eta jajaka waing bejakeun geuna kalanceukna kebuan wae kitu lain digawe waktosna kanca terus nyekapan paralun ampun kasuhun kuning galih nu dipamri hapuntenna nu diteda permios.